Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Paeh Marakayangan. Ayeuna bagean anu ka genep nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya ti Palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewu nuhun laksaketi kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina Kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subrek kantun subrek heula, ngarah langkung pogot sareng langkung semangat deui kasih mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang masok bingah kitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Paeh Marakayangan bagean anu ka genepna. Kumaha salajengna? Sor cikopina, betot simutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung das. Di sejen tempat tepatna di Leuweung Baturaja, gorombolan rampok wiragati keur ngariung di hiji saung liau. Aya 5 urang peuting eta, di antarana wiragati sorangan anu pangawakanana geus semu kolot. Laju aya Ki Durja akur geus kolot. Tuluy aya Gumarang anakna wiragati jeung saurang deui minangka gaganti si Kamsa anu katelahna si Buyung. Si Durja kadenge harita seuri bari nginum tua. Kang Wiragati, geus 30 taun euy urang karek bisa ngariung deui jiga kieu. Syukur atuh khususna urang duaan bisa salamet tina incarana polisi. Tapi capek oge euy. Ari kalilaan teuing mah diuber-uber. Sanajan ayeuna mah bisa disebutkeun geus aman. Tah, deuleu anak aing oge nepi ka geus bujang kieu. Ari lain sok kasabkana naon ayeuna Durja? Nya biasa we kuring mah nyekal pasar di wewengkon Jati 7. Ari akang sok kumaha wae kitu ayeuna. Aing mah nyekal terminal Baturaja. Lantaran mun teu kitu nya ti mana deui atuh aing jang barang dahar sapopoena. Nya halus atuh kitu mah Kang. Da kumaha deui atuh kapalang borontok hirup mah. Mending lakonan we daripada kalaparan ongkopan
urang mah ukur eta kalena oge. Bener teu Kang? Bener pisan Durja. Kadenge harita si Buyung ngilu tumanya. Ari rencana urang ayeuna rek kumaha bah? Nya ayeuna mah mending pesta heula we tah. Beakeun tuak jeung daging bagongna. Keun engke gampang urang pikiran heula pipetaun urang mah. Tapi cenah euy aya beja yen imah si Juragan Wijaya geus anu nyicingan cenah ku bidan urang Bandung. Coba beuni geulis bidana cenah euy. Cek Wiragati. Mending dikeun ka budak ngorah nu kitu mah Kang. Urang mah cukup nempokeun we. Kajaba mun budak ngorah geus teu mampuheun, karek ku urang Kang dihanca, dilekoi. Cek si Durja bari ngareret ka si Gumarang. Bener euy, satuju dewek, satuju. Nya bah, uing hayang pisan bah. Cek si Gumarang bari nyapek daging bagong. Cikan euy, mun heueuh aya kawani. Irikan ka ditu tah jeung si Buyung, hitung-hitung latihan we sia Gumarang. Hayang nyaho, mun bener aya budak wanoja geulis ajak kawin ku lain Gumarang. Lamun teu daekeun mah nya paksa we rangsadan. Abah moal rek pipilueun ongko pan bisi aya telik sandi ari nembongan langsung mah. Jung ku lain ulinan ka ditu ka lembur Pasir Jati. Heueuh, alus mending kitu we heula ayeuna mah. Kolot make gampang neangan deui nu ngoranya. Cek si Durja bari sering ngabarakatak. Samantara si Gumarang jeung si Buyung unggut-unggutan tanda panuju. Para wargi sadayana. Kaayaan di Pasir Jati, angin peuting nyuruwuk leuleuy ngaliwatan sela-sela jandela imah gedong kurut imahna Juragan Wijaya. Di jero kamar lampu minyak masih kakalicesan siga nuruas ku sorang ngacilegirna bedil gaib anu tadi ngageleger ti luar. Bidan dia leng jadi ngahulang barinya kalepageuh kana leungeun Biparsi. Hatena ngageter sanajan ngusahakeun nenang-nenang maneh. Bi, ari tadi eta sora naonnya Bi? Tanya bidan dia. Sorana semu ngageter. Biparsi katempo narik napas jero bari satekah polah nenangkeun bidan dia. Ah biasa we Neng. Ari peutingan kaliwon kieu teh sok aya nu bebedil di leuweung pikeun ngusir hama tatanen eta teh Neng. Tembal Biparsi. Padahal sabenerna manehna geus ngarasakeun kana hadirna makhluk di alam gaib di sabeuneureun eta imah. Tapi sanajan kitu pikeun bidan dia teu sagemblengna percaya. Sabab manehna oge kungsi manggihan hal anu garanjil di eta imah. Tisaprak mancen tugas tug nuke ka harita. Bi, abdi mah ngarasa di ieu bumi teh aya hal anu kurang beres. Soalna abdi sering pisan manggihan kajadian anu ararane. Atanapi moal kitu baheulana di ieu imah teh kungsi kajadian Rajapati Bi. Cek bidan dia bari neuteup kana beungeut Biparsi. Sajongjongan Biparsi teu gancang nembalan. Sabab manehna oge ngaku mindeng pisan nempo makhluk pikasieun. Salian ti eta, manehna jadi kaingetan waktu kajadian nalika dina dada Mang Esok aya tulisan Wiragati. Atuh hatena jadi ngagerentes. Aing kudu gancang. Ieu mah nepungan ku budahlan. Pikeun nanyakeun saha nu sabenerna Wiragati. Teu lila ti harita Biparsi jeung bidan dia jadi silih pancerong.
nalika kana panto kadenge aya nu kaketrok. Bi, aya nu kaketrok kana panto Bi. Suara bidan dia laun meh teu kadenge. Bi Parsi kancang ngajawab, Oh, bisa jadi warga anu rek minta ubar meureun. Tapi keke jam sabaraha ieu nya? Bi Parsi tuluy ngareret kana jam anu ngadaplok dina dingding. Tetela dina jam karek nuduhkeun kana jam hiji. Sedengkeun peuting karasana salila pisan majuna. Nu kaketrok kana panto kadenge deui. Runtuyan sorana ayeuna ngakedur rada gancang. Cung, atuh Bi Parsi gancang nangtung. Laju ngalengkah nuju ke arah panto. Dituturkeun ku bidan dia anu muntang kana leungeun Bi Parsi. Bi, abdi sararieun. Ari Mang Eso ka mananya? Piraku teu apaleun aya tamu mah. Apal manehna di pos? Shh, tenang Neng. Urang tong heula tina gordeng bisi jalma jahat. Cek Bi Parsi ngaharewos. Bari tuluy ngatayep ngadeukeutan kana hordeng kaca hareup. Srek Bi Parsi nyerelekeun hordeng saeutik. Nalika ditoong bre sing horeng Mang Eso anu keur kakatrok imah teh. Atuh sapada harita Bi Parsi jeung bidan dia jadi narik napas lega. Hatena ngarasa ngemplong. Bi Parsi gancang mukakeun panto. Maka harita cahaya lampu minyak nyaangan kana beungeut Mang Eso anu pias. Napasna katempo renghap ranjug sarta dina beuheungna aya gurat hideung siga tapak ramo. Astagfirullahalazim. Nakunaon Mang Eso? Cek bidan dia buru-buru tumanya. Oh, punten Neng, Mamang ngaganggu. Buku Mamang teh sieun ieu teh. Kumargi tadi aya jalma jiga rek asup. Tapi nalika disampeurkeun ngadadak nyeles teu aya. Jaba Mamang dicekek ku eta jalma teh. Untung we Mamang kabur aya nu nulungan. Aya nu nulungan? Nya saha nu nulungan Mang? Cek bidan dia kerung. Puguh eta luka saha dan anjeunna oge langsung ngaleungit deui. Ari ciri-cirina kumaha Mang? Bidan dia tetelepek. Ari nu nyekek Mamang mah cirina dina pipina aya codetan tapak bedog. Malah ngakukeun ngaran segala rupa. Kamsa cenah ngakukeun ngaran mah. Astagfirullahaladzim. Gancang asup ka jero heula Mang. Gancang ka jero sok diuk. Bibirek nyokot heula cai sok diuk. Cek Bi Parsi. Sedangkeun Mang Eso tuluy ka jero bari terus diuk. Teu lila Bi Parsi geus ngurunyung deui bari mawa cai sagelas. Nu saterusna disodorkeun ka Mang Eso. Sok Mang, tah diinum heula caina supaya tenang. Nyabi nuhun. Cek Mang Eso bari tuluy ngaleguk cai nepi ka eretna. Berarti ari kitu mah di tempat teh aya ririwa marakayangan jiga Nabi. Kumaha tuh ari geus kieu abdi janten sieun Bi. Sing tenang heula Neng. Isuk urang nyanghareup ka Paku Budahlan. Urang tanyakeun naon sabenerna geus kajadian dia imah baheula. Nya susuganan we ari geus kanyahoan mah ku urang bisa ditarekahan. Ngadenge kitu Mang Eso kalah ngabetem sabab sanyana manehna oge nyaho ngeunaan Rajapati nu kungsi kajadian 30 tahun ka tukang. Nalika gemparna kulawarga Juragan Wijaya jeung 5 centengna. Meunang sawatara waktu kayaan peuting karasana beuki rehe wae. Samantara angin ti luar ngakelebug ngaliwatan sela-sela dingding mawa sorat ceurik balilihan. Nu kadenge hawar-hawar dibarung ku bebauna anjing ditungtung lembur.
Dina waktu nu sarua nyaeta di leuweung Baturaja, saung tempat Wiragati jeung baladna tepung ayeuna geus sumebar ku haseup Bagong Panggang jeung bau tua. Di tengah-tengah saung Gumarang anak Wiragati harita keur ngusap letahna bari seri semu sombong. Pak, lamunnya aya bidan anu geulis kitu, kumaha lamun ayeuna we urang ilikan ka ditu ka Pasir Jati, Pak? Cek Gumarang bari ngusap bedog leutikna. Wiragati mencerong seukeut ka anakna, satuluyna pek nyarita. Ku sorangan we atuh ilikan ka ditu mah kudu dianteur ku lalaki, lain jiga lain lalaki wae lain mah. Pan aing geus ngomong tah jeung si Buyung ka dituna, bisi aya anu wani kurang ajar mah sikat we kuduaan. Kajaba mun sia geus teu mampu karek aing anu turun deuleu. Cek Wiragati. Si Buyung mairan, sorana semu serak. Dumehna ti corona masih keneh nyangsang daging bagong. Oh, siap Kang, bah. Tapi paling bisa oge isuk. Kagok ayeuna mah geus penting teuing ongko. Pan supaya teu nyurigakeun. Gampang ari aya nu coba-coba ngalangan mah tinggal diringkukeun we, bah. Tah, dengikeun si Buyung ku ilaing Gumarang. Ulah ieu mari hayang we ka awewe, tapi kudu dianteur we ku kolon. Manya anak jawara jeung garong gitu patut si Gumarang. Harita si Gumarang muwuh baregeud beureum beungeutna dikitukeun ku bapana teh. Maklum sanajan tampangna galak jaba anak kegedug rampok, tapi ari masalah yang hareupan awe mah mahena can pangalaman. Nya siap atuh ari kitu mah isuk urang miang ka Pasir Jatiuyung. Cek Gumarang ngareret ka si Buyung. Para wargi sadayana caturkeun dina poe isukna nalika cahaya sang surya munggaran medal poe eta. Dina wanci eta angin seger ti sisi leuweung ngahiliwir nebak kana buuk perangna bidan diah anu baseuh tur endah ombak banyuan. Maklum dina isuk eta bidan diah karek rengse mandi. Harita bidan diah keur moekeun baju kana gantar di pakarangan tukang. Waktu aya Biparsi nyamperkeun semua hari weus-weus. Aya naon deui Bi? Jika aya karwas kitu? Tanya bidan dia bari meureud calana jero na anu rek dipoe. Itu di pakarangan aya 2 jalmi jarangkung gede, jaba dedeganana jeung rupana meuni pikarasieun neng. Cek bidan dia, cek Biparsi. Atuh leng bidan dia jadi ngahuleng. Tos di tepungan teh acan Bi? Ari Mang Esok ka mana kitu? Karu teu acan di tepungan neng. Pugu Mang Esok keur mulang heula cenah ka imahna. Sameh ngajawab, bidan dia mikir heula. Sabab manehna ngarasa aya nu teu hade. Kieu we atuh Bi, waya nanya. Dinten ayeuna mah urang tutup we heula ieu klinik teh. Tapi omat bisi eta jalma nanyakeun abdi, seriuskeun we nuju uwi heula kitu ka Bandung. Soalna abdi asa curiga eta jalma gaduh niat goreng ka abdi Bi. Nya mending kitu we atuh neng ayeuna mah. Ongkopan urang bade ka Pakuwu aya taroskeunun. Tapi cek abdi mah urang nepangan Kang Rahmat we heula. Tangke uih ti ditu nembe ka Pakuwu dahlan. Nya kitu sae atuh neng, bibi mah ngiringan we kumaha neng. Walon Biparsi bari tuluy leumpang ka hareup. Sabab kana panto geus aya nu kakatrok deui. Najan rada ragu-ragu kapaksa Biparsi mukakeun panto. Brai panto kabuka, breh kasampak teh. Di teras geus ngajega 2 jalma.
anu tadi di pakarangan kiwari geus ngajaranteng bari melong. Salah seorang di antarana anu buukna panjang galing, matana gede, kumisna baplang sagede waduk, kalayan make kaos jeung calana lepis sarowe, tumanya ka Biparsi. Punten Bi, ari ieu bener tempat tugasna bidan dia. Mohon jang leres, ari ieu teh saha jeung ti mana? Wanokeun kuring Gumarang ti Baturaja, rek aya perlu ieu teh kaneng bidan. Aya perlu naon manawi? Tiasa terang bibi. Ari neng bidan aya henteu? Tanya si Gumarang, mehna ngahaja can ngabejakeun pamaksudanna. Aduh hapunten jang, pugu neng dia teh tadi teh sanggeusna netepan subuh. Anjeunna miang heula ka Bandung, kumari ke pereugian ngadadak. Ngadengi katerangan kitu, si Gumarang jeung si Buyung silih reret. Apesna si Buyung teu percayaeun kitu wae. Nu matak nu mawih hulu botak katinggang awi. Si Buyung langsung morongos sosorongot ka Biparsi. Ulah ngawadul Bi, bisa ditakol taku gagang bedog sia tarang teh. Atuh puguh we Biparsi jadi ngaleper. Soak sabasa umur dumelah di alam dunya ge. Karek harita disentaku jalma bengis model kitu. Ih leres jang, bibi mah teu ngabohong. Tembal Biparsi gugup. Dasar si Buyung jeung si Gumarang, dua urang jalma barangasan, didikan gegedug garong dikitukeun teh. Duanana muwuh beuki edan. Harita arasup ka jero imah bari taya sopan santun seeutik-eutik acan. Bari jeung nyantak si Buyung nyurungkeun Biparsi. Ingkas ya, aing panasaran. Asa ngawadul ieu jalma teh. Den, hayu Den ah, urang parisa ka jero Den. Cek si Buyung. Atuh Biparsi gancang sateka pola ngahalangan. Tapi pikeun si Gumarang jeung si Buyung dihalangan kitu teh kalah beuki kasundut amarahna. Kalian tanpa aya rasa karunya, Biparsi dibantingkeun kana kursi. Serat, blok, aduh, bluk. Biparsi ngajerit. Tapi nalika rek hudang deui, tarangna bener-bener ditakol ku gagang bedog. trak, kulahe. Biparsi langsung ngulahek, kapiuhan teu inget di bumi alam. Sedengkeun si Gumarang jeung si Buyung langsung ngagaledah tiap rohangan imah. Unggal rohangan ditempoan. Saking kulegana eta imah, aya kana 15 menitna si Buyung jeung si Gumarang can keneh wae manggihan anu diteanganana. Nepi ka akhirna nu duanana anjog ka kamar tukang. Jigana di kamar ieu nyumputna euy. Soalna geus sabaraha kamar oge kosong kabeh di dieu jeung ieu. Cek si Gumarang. Asa ku bener Den. Cik cobaan buka Den. Tembal si Buyung. Nu saterusna si Gumarang nyetrekeun gagang panto. Krek, kreket. Sapada harita panto anu dijieun tina kai jati teh ngareket cukup tarik. Sabab mukana semu dipaksa. Tapi nalika si Gumarang karek oge nonghol, atuh ari hiu teh. Teu kanyahoan ti saanggalna, ujug-ujug aya gagang sapu ngahantem kana tarangna. Hiu beletak galah. Si Gumarang ngagoak bari ngajarig jeung ruas. Sedengkeun si Buyung milu kaget tapi langsung ngagajleng ka jero kamar. Jeleng. Sanggeus aya di jero kamar, si Buyung jadi ngahuleng. Sabab geuning gagang sapu nu tadi ngababuk si Gumarang teh katempo ngagoler kalawan bari jeung eueuh tapak noel-noel acan. Sabot keur kitu, si Gumarang nyamperkeun bari nyentak. Urang ajar. Aya teu manggluk gayung. Pugu eueuh sasaha Den. Naon eueuh sasaha? Pirakeun eueuh manusia cikan ilikan ka tukang lemari euy. Cek si Gumarang. Satuluyna si Buyung semu ngatayep ngadeukeutan lomari
maksudna marek mukakeun heula pantona. Tapi karek oge dampaleungeuna antal kana gagang lomari. Brak cebret. Pantal lomari muka ku sorangan bari ngahantem beungeut si Buyung. Wala aduh si Buyung ngagoak. Beungeutna ditungkup alatan peureus jaba nyeri tina cukang irungna. Tina liang irungna katempo ngalai getih. Edan buaya curi gimana teh we? Cek si Gumarang jadi rada soak. Tapi najan kitu manehna jadi penasaran hayang nenjo kana eusi lomari. Nganahan jakal nasibna sarua jeung si Buyung sabab gagang sapu nu tadi ngagoler dumadakan narajang deui ngahantem kana babatokna. Wut siut beletak aduh anjing linu kieu aduh Si Gumarang ngagoak bari kukulutus alatan huluna jadi karasa lieur lain memeusan. Ceger Sabot keur kitu di palebah kamar hareup atra pisan sora bedil ngaceleger tarik naker gebeg. Si Gumarang jeung si Buyung jadi ngarenjag kaget waktu ngadenge suara bedil. Beungeutna jadi robah sepak, kawanina sapada harita jadi layur. Den aduh kumaha ieu euy boboa aya polisi den. Cek si Buyung bari ngageleter. Cilaka euy Yung euy hayu gancang keluar euy urang kabur Yung urang kabur. Cek si Gumarang bari tuluy miheulaan beretak teh lompat keluar ti kamar. Daguan den tungguan. Si Buyung ngagorowo mahena sarua tuluy nuturkeun lompat. Tapi dina waktu nepi ka palebah kamar hareup sora bedil ngaceleger deui malah asa beukit tarik kadengena. Ceger kabur lompat Yung curik euy curik ririwa. Duanana harita pating pelecir ti bararanting persis jiga beurit ti udag-udag ucing. Lompat sakalompat lampetna belaan tunggul dirarung catang dirumpak estu lain bobohongan. Ngendek sawatara waktu kaayaan isuk harita di Mah Juragan Wijaya sanggeusna si Gumarang jeung si Buyung kabur. Kaayaanana jadi rehet combrek tanpa kadenge sorana naon. Seolah-olah angin oge eureun ngahiliwirna. Sedangkan Biparsih anu karek lilir tina kapiuhana gancang hudang bari rarat rereat ka ditu ka dieu. Ya Allah, Neng dia. Aduh, buah-buah Neng dia diroga hala. Cek Biparsih karek sadar kadununganana. Mangkana harita Biparsih langsung nyilikan ka tiap kamar. Tapi najan sakabeh kamar geus diilikan, Neng dia can kapanggih keneh wae. Beu ambe, nah kamana atuh budak teh? Duh, aing mah buah-buah diiwat. Kitu cek Biparsih bari rawah riwi. Dina danget eta di palebah kamar tukang aya nu pakulutrak. Kutrak Atuh pogowe Biparsih gancang muru ka eta kamar. Sanggeus aya di jero ari kurunyung teh Neng dia ngurunyung ti tukangan lomari. Alhamdulillah Neng hidup selamat. Cek Biparsih bari ngagabruk. Harita bidan dia beungeutna bodas siga kapas waktu keluar ti tukang lomari. Awakna ngaleper bari ngarangkul Biparsih. Tapi nalika dua urang jalma eta keur parangkul-rangkul, nah atuh ari ujug-ujug euleuh waktosna kabujang seep wadia balad ATE ofisial keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh kukitu kukieuna mamang saja amit mungkur amit mundur di payunan para wargi sadayana. Ayo ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank